Kira-kira orang wayang apa kalau hidup gentur kang tinutur gentrang cerita ngewesakeun sawios di padepokan kampung Tumaritis lembur singkur sisi gunung rajegna tatangkalan cai cor-cor nu harerang hejo lemoh dang dauna nu katelah kampung Tumaritis panumpukan Semar Badrana ya cepot landewala itu caritana
seping pamrih ramah inggawi subur makmur gemari pahlo jinawi siapa medalipun Lurah Semar Badranaya Sinar Dewala dasar diajar dewek nya alah Gusti ampun bulan ya jadi cikir aja biasa lembur dewek di dia ya baik kalau baca kopi atuh alah Gusti ampun kekawasan Allah Subhanahu wa taala dewek biasa petepung lawung paprok johok dina ieu tempat alah dewek teh diajar jang ras inget dewek teh jang kanu jadi kolot kakolotanana nu jadi kolotnya kanu jadi anak daya populasanana kitu kudu babakti ka alah Gusti ampun beuki dieu teh dewek teh kadang-kadang beuki sedih sing puringkak jang sing puringkak dewek teh ras ku inget ku dosa pang lain mas lain mas ai si lain Gusti dipikir-pikir dewek aya Gusti ampun beuki dieu teh beuki karasa Gusti ampun sadar pun Gusti kieu jang dewek teh ku ayana ruang riung kieu teh keur diajar ngawayang gitu susuganan kapayuna bisa sugan we dewek teh anu nangap wios ku biasa oge jasa wios alah Gusti ampun dewek teh beuki penting kieu teh sing puringkak bulu punuk jang ras dewek teh inget ku dosa kanu jadi kolot dewek can bisa mulangkeun susu kanu jadi kolot kudu ka mana Aswalayan alah aing asa kabina dewek dewek teh dilahirkeun ke alam dunia dikakandung ku indung 3 bulan tepi ka 8 bulan can bisa nyukumakeun kanu jadi indung ya pasti rumasa dewek loba dosa kanu jadi indung lamopot dosa tapi indung mah kanu jadi anaknya tetep we nya ngampura kalau jadi anak mah indung boleh ngampura kanu jadi anak
tak cak indung tak dewek di rumah sa loba dosa ka indung teh can bisa ngabakti sok pinggirkeun ku si lain di umur sabulan tepi ka 8 bulan indung ngajurukeun urang dah kadengen je Ada aku kan. indung ngajuru bulan kena si dewa lama heula antepkeun heula yo dewek teh kitu tah indung teh Tunggu rahayu bapak Ini bapak tanggalna darajat ai budak mah budak dewek cuma jadi indung bapaan indung bapaan euy Pak budak ka budak gitu budak oh kawin kakakna indung ngandung 3 bulan tepi ka 8 bulan tepi ka ngajuruna juruna teh juru naon antara inget jeung henteu eling jeung henteu eta teh juruna maon ya matak ai ka indung kade mi HP nyicip dina cariosan dina basaan kade oman dewek mah karasa ku dewek jelema bodoh jelema bodoh dewek mah ieu teh pangabisa oke gubrak nakal jante pararodo oh ayeuna indung ngajuru sok pikir ku si lain teu kapikir Kang kapikeun je ku si lain berarti si lain mau bodoh indung ngajuru tengah peucing jemplang jempling ya aya nu ti beurang oge ngajuru aya nu ti beurang jeung di peucing oge sarua wae subuh aya beurang aya indung sok indung ka anak brol ngajuru nya kumaha indung tetep di ramu di pangku kanu jadi anaknya indung kanu jadi anak dedeh kanu jadi anak bulan kanu bodohnya ku bodona kanu kasepnya ku kasepna kanu gelisnya ku gelisna tah eta indung ka anak tah batak kasadayana oge kade nicip kanu indung jeung bapa indung tunggu rahayu bapa tuh ya sok pahili masuk pahili wae sok pahili biasa deh mah tah badak kanu ja indung kade di dewek me HP da dewek ge sarua jelema awam itu ti indung ngakandung tepi ka 8 bulan teras dijurukeun indung mah tara pundung tetepnya kanu jadi anak dah kitu kadang-kadang Kang geuning indung anu sakecen anakna coba leh dirawu di pangku eta anak inget si lain waktu dijurukeun bohong bohong jam sabaraha urang dijurukeun moal itu inget ye dia orang teh balik buligir ini buligir sok kanya ahna indung kanu jadi anak Gusti ampun matak dewek mah sok ting puriding ras inget dosa ka indung bapa can bisa mulangkeun ci susu tapi indung mah ke anak kunya ahna ngabelaan nganyuk hutang kanu jadi anak tapi anak bangkawarah si dewala cicing wae di molor bukan nomorun euy da kieu si dewa ge ngomong aja sia jatuh kabina-bina cing hirup deh alah hapun tenu dipisun kasalira kanceng raka alah aya Kang Romaos abdi joledar anu janten raka sologog loba dosa dina tata basa apun tenabdi mon kapangaresaan cepot dicarima gede wejang
alah da abdi mah kieu irup teh ngan sangsara jeung sangsara wae rupa-rupa we ieu karasana geuningannya ieu urang dia araya alah Ayah Kang ayah. oh syukur ari araya namanya ayah sabaraha urang Ayah Bos Beri ayah. aya Bos Beri aya nya ngaturkeun ribu nuhun laksa ketiga bingahyan mohon ka Dharma Raja Purwadaksi aya nuhun oke ti YouTuber Dharma Raja TV aya syukur sponsor utama pikeun dewek alah Gusti ampun Wasdek aya YouTube Wasdek aya syukur alah coba dewek yang dipangnyanyikan ku pangarsana sinden Ibu Udin Sarimit Oyong Kang Ulan asaraoseun tepang sono Kang biasa itu dah lah tepang sono cobi ya Kang gerak mohon lah di kedangan teh ku Kang Cep Berdot teh tukang bedot aya Kang alah gua aya sor sor kajetkeun bang sono kejetkeun
kapayun ah. Junungan ngaturkeun patut pangesono pilih aja kalepatan pilih aja kalepatan Sampai Jaya Channel aya Sampai Jaya Channel sono haturan wilu jangan depan sono indah sono katidah sono deui Mang Bondin aya Mang Bondin tepang sono manawi Atur nuhun. Disawer bupaku cecep atur nuhun alah. sabrang salayan lepetkan kabebasan tampil lumayan lepetkan saya mantu Alah capek dewek alah alhamdulillah bareng berada Pak Kusut oke giga punten nu dipisun malum nuju diajar ke noe kada abdi ge sarua diajar ras inget ka Bapak dewek ya sugan Bapak dewek aya langsulukan Pak Bapak iya jangan di tukang jang kaji aja Pak kacek deung alah gering naon goreng bala-bala alah nggak goreng bala-bala aja cek jang Bapak kadinya jang antosan sok Pak kadieu Pak
Ieu teh araya jang ya araya Aya. syukur bagjatin menanjang arah wayahna we diiras guanya ulah genteng-gentengnya potong hapun tenu dipisun kasadayana darumaos kuateh jole kasadayana ge nya masih keneh diajar ngamaklum gitu tah kasadayana ngahaturkeun rebu nuhulak saketika kabingahan cek preposna kanggo kasadayana oge teka kantun ka YouTuber Dharma Raja TV ngahatur ke rebu nuhun teras kawas dek teras ka Dharma Raja Sangkanjaya wa. Kasangkanjaya oge aya Ya wa. teras ka grup Alpira nada ngahatur ngerasa reus wa teh geus didukungnya kajasan hidup diteuneun dina mun-munan dicatet dina hati wa tak gitu kasayan kasadayana nutos aya dukunganana alhamdulillah wa syukurillah dina penting ieu latihan aya dina kalancaran murus rahayu berkah salamet tak kitu jang da ai bapak mah kieu alhamdulillah wah ulah sok newa-newa jang abdi sadegi ieu Pak inget rumah ka bapak baheula loba dosa tah geningan sia inget ke dosa ih ai bapak rumaos abdi teh Pak loba dosa ka bapak teh syukur jang syukur mohon abdi teh hapunten ka bapak seueur dosa rumasa kapungkur ka bapak seueur bae carek nya mang pirang-pirang jasa bapak ka abdi buat katiga gandong dililiti ku bapak da eta mah jang geus jadi kewajiban dewek jang anu jadi kolot nyaah anu jadi anak ih teu boleh inget nu jadi kolot kanu jadi anak gorengnya ku gorengna jang kasepnya ku kasepna eta kolot kanu jadi anak ngahapunten bapak rumasa abdi teh Pak jeung kolot sok sedih abdi bapak Gusti ampun raskan dosa abdi teh Pak nya apunten nu bisuhun bila aya kalepatan sareng kaluputan di abdi Pak rumasa abdi teh loba dosa anu jadi kolot jeung anu jadi indung karasa ieu aya katerangan pangeran mah ngahampura ka eta jalma mun eta jalma teu dihampur teu ngahampura indung bapana Laras pisan eta teh. syukur tah kitu kudu narimakeun kanu jadi kolot dai kolot bajang boraah dipenta teu dipenta ge kolot mah ngaduakeun kanu jadi anak tak kitu reus kolot bajang kanu jadi anak komo anak ningali aya pinang hijeung kasenangan kahirupanana teu kolot mah teu hayang dibere tah alah nuhun Pak sakapeung ka bapak teh sok sedih abdi teh sakapeung sok hayang seuri naha make hayang seuri kitu apunten we Pak lahir batin dunia akhirat abdi rumaos di kapungkur geus karipuhkeun bapak
ti alit dugi ka Ageng hapunten Bapak da eta duka indung jeung Bapak nu matak mujarab teh pikeun abdi aya ka hayang si akang mah eta mah ih cicing aya bae keur ieu teh alah sok jak aya bisa we mohon Pak eta ngampura we ka uwa aya ka hayang akang mah da sagala ge yang ai ka kolot mah pandai kolot mah lautan hampura kumawe dewe kitu dah loba dosa ke dewek ge alah geus sia Kang kulan sok wasawara askang euy gede angin kieu teh ke dewek aya kacaila sagede ke lah sok jak aduh punten Bapak anu dipisun ku abdi Romaos abdi teh joreldar ka Bapak jeung ka Indung beli aya kalepatan sareng kaluputan ka pangarsana Bapak ti luhur sausa prabut ti handap saupat dapal nyuhunkeun dihapunten Bapak ditarima jan ditarima mohon tah kitu Pak nu kahijina mah hapunten abdi sok dieu abdi mah bade ditepenger we Pak calikna sok si Kobra ka mana wa? Atul geuneul lah mun ka bahan ulah. Punten sekedapnya biar gangguan teknik sekedap cobi wangsit lah cobi di wangsitan heula hoyong wangsit sugan we atuh merudu kaulan kitu wa muhun ta eta pakaulan coba wangsitan disanggakeun kanggo saha disangakeun kanggo urang Cikirai sadayana Kaba ade aturan mohon patok tah Kang Bima Kangku saturan tiwas dek oge haturan wilujeng ngadukung kawanya reus sponsoran ku butik batok mah sok mangah sor ahli waris baga kali waris dan mana
aduh. Meniraoseun tuh dia teh Wangsi Siliwangi Raneh daun puspa. Alah jok salah wae ah. Alah alah yang Euy, kumaha cagir cager. Wa cager wa. Alhamdulillah jang dina danget ayeuna mah jang. Alah ah alah alah sugan muji syukur kadatna Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ada orang tiasa petepung lawung pamprok tiongkok dina ieu tempat.
ke dewek teh asa aya nu tinggalkeun ieu teh ah koja jika nama ye genteng-genteng ulah potong jang hampura diri uang udanget ayeuna tungtung nate wate sok loba seuri sorangan alah sakieu ge ngarasa syukur bagja pikeun uang geus didukung ku sarerea ngadukung dina seni pawayangan jang ge dewek mah nekat saya heula sakedeung sok wa dewek mah nya bapak biasa we nekat cai kitu dah bete cina bapak lah Gusti awul dewek suganan menang ilham jadi menang nomor oke angin ayeuna meleler karasa ku dewek alah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab tapi euy. Dijawab tapi euy. Ya kudu dijawab deuk mau ke agama Islam. Ini malah jadi. Alah. Ini malah jadi. Beda ku agama Islam kuring batut. Sugan si lain, sugan lieur si lain mah. Emangna Islam nek kasep kabeh. Mamawa ka beungeus sagala seti goblok. Gulung teu sopan datang-datang. Urang mana teh Kang? Deui urang mana ieu teh? Tanya. Ke ai si lain teh urang mana? Gedingan agama Islam teu mawa kenceleng. Sudah. Jar. Tanya atuh Kang. Alah. Mana agama naon tanya atuh. Ke ai maneh agama naon? Aing oge agama Islam sarua. Sarua aing agama Islam. Maneh geuningan teu mawa kenceleng agama Islam, biasana sok mawa kenceleng di mobilan aja. Alah. Alah, kumaha?
Kumaha? Oh, eta. 5 jigana. Alah. Alah. Innalillahi. Ayeuna mah kieu. Sok hayang naon maneh ka edik ka dewek. Hah? Ulah gelut jeung aing lah. Heueuh hayang naon? Jeung dewek mah urang silih ledek. Silih ledek? Heueuh. Sanggup apa henteu silih ledek jeung dewek? Maka jeung teu sanggup sagala. Sok. Hayang naon? Kukulan? Dah, iya sok. Carucing. Iya. Iya. Kira-kira na lamun amek elehnya ulah amek. Oke. Sok. Dek carucing naon ka dewe. Sok. Oke. Sultan. Oke. Oh. Menang mana? Aing menang sok. Sok. Kade ulah amaknya. Berarti dewek heula. Di dewek heula carucing. Sok carucing kumaha? Di mah naheur cai terus nyokot gula terus nyokot kopi terus diadukeun ka nu gelas naon kopi tapi dah bener ya benernya wajiaji ya wajiaji di negara aing mah teu apaleun teh kopi. Aduh, berarti maneh teh bener agama. Agama Islam aing sarua. Bener. Hiji deui hiji deui. Naon sok? Hiji deui. Aya meri. Di mana aya meri? Dah meri teh cicing di kolong. Luak liuk bari jeung ngaluarkeun nu hejo naon? Coba. Si Dedi. Si Kobra. Kamana wae cuma ieu mah. Cibener. Berarti ame jalin agama Islam mah. Hancem min rebut agama Islam isilai. Si bener sok Nu meri nu kitu. Tapi danya hoan si anjing. Aduh. Jago atuh Mang Cepot mah. Jago dek mah. Ayeuna diganti dewek. Sok. Ulah ambek Kang. Kade ulah ambek si lainnya. Kade pokoknya si lain ulah ambek. Geus perjanjian jeung dewek. Sok. Aya korek api. Terus Bodi etana teh bodas. Tapi ngabelesat. Ka mana ngabelesatna? Mun ka Jakarta mah setengah jamun. Setengah jam? Sok coba kumaneh. Ke. Asa lieur pikeun dewek anjing. Alah. Naon nya lieur dah. Sejuk. Lain. Naon nya aja. Asa lieur dewek euy anu ngablesat ka Jakarta. Lieur ah. Taluk. Can. Sapeda. Lain
Jaluk. Sok jaluk. Jaluk. Wartawan lain goblok setiap kepada wae. Beca. Komo aja beca malon. Alon komo beca mah. Dah oh ya. Aing jadi liar gila pikiran sia. Di Islam segala rupa-rupa dah. Bisaan orang Islam tuh. Rupa-rupa orang Islam mah. Sok, naon? Jaluk. Kapal beliko. Anjing. Aduh lah nu kitu mah lain caruci goblok. Lain caruci nu kitu mah lain. Remeh napal kanu kapal kablesat gitu. Asa kabida-bida teh eta mah lain caruci goblok. Da kabida-bida teh goblok. Abah. Aduh. Poho. Aing poho aduh. Hiji deui we. Sok naon? Ah. Wah. Jauh gula lain. Cicing ulah pada didenge heula. Cicing. Moneh boga indung. Aduh. Jeung ku angin di aing kemlong. Moneh boga indung. Boga ieu sok. Dah indung maneh teh ngaluarkeun maneh teh lain dina indung maneh. Nya tina naon? Maneh teh dikaluarkeun teh dina hileud peunteuy. Anjing, kabida-bida teh sedih. Aing make nyebutkeun hileud peunteuy sagala indung aing sebutkeun hileud peunteuy ku sia. Lain Kang, lain tina belah batu eta mah. Dah. Ieu hiji sedamek. Aduh. Tapi aing dan nyeri aduh Gusti ampun nyeri aing nyeri hati ye indung aing sebut hilebet deui aduh Gusti. Tapi dan aing nek ngambek dah aing berarti eleh. Dah kudu sabar. Berarti hiji. Dah gitu. Hiji kosong urangnya. Alah. Si Aka, dede. Sok Kak. Ayo dah. Wang silih ledek sarua. Reda? Sok. Kaulah raja. Lamun dina buah-buahan. Buah naon tah? Dah. Situ nu irungna mancung. Buah kawung. Aing buah mangga. Sarua. Alah. Aing delima. Tuh. Oke, sok poho jeung mah sakapeung. Sok poho sakapeung, sok poho. Sok poho keur dewek sakapeung. Tah eta. Keur ulah urang buah-buahan ah. Mikir heula. Kudu lobaan eta mah. Sok naon atuh nek tarucing naon ka dewek. Ayeuna dewekeun. Sok. Nek ngomong naon maneh ka aing. Tapi kade ulah ambek nya.
dasar ya maneh teh si goreng dodonges sok si goreng pacut si nongtot bol si bodoh si hutuna hiji sok terus dia mau amak mau sok aing mau amak sok si cara mangung sia sok diajak wae piranada bang geus sok takut rumah sia dewe sok teu payu mangung sia si goreng dodonges sok pinjam duit ka gosipannya nek dengan apa sih lain sia Duh, apa tapi udah bener aduh saya halus Islam nanti nya halus halus caluk sok caluk negeri dan dewekeun kasih lain sok kadi omatnya alah sok dia ngomong naon sok alah oke si lain teh si goreng patut si goreng dodonges si botak jalur anjing dalang anjing si nondot leho irungna pengu ayah si taramani ya si bau sumut Jabal akhirnya ke tinul yang tai namanya pasti. Keluar dari tinul yang belut. Tapi dah kuat si Haji. Si Roromehen. Alah, syah, naon dikai. Aing kuat. Syah. Aing ngaku agama Islam syah tapi goreng patut akan. Euy Kang. Ngaku agama Islam silai. Sisihan ku pemajikan sia pasti gerak. Tah. Kawan tukang kan Kudu turutan masih dari kobra. Tinggalikeun ka pamajikanna esuk-esuk nya se. Delekeun sia. Nah sia. Goreng dodongnya sia teh. Nya sia teh make ngamak aing si goblok. Delekeun si di kobra. Eta datang aing. Isuk-isuk subuh geus gisrika. Aing salat. Geus gisrika isuk-isuk. Di luar gagah. Eleh ku pamajikan. Kumis baplang. Kumis baplang si Dedi Kobra dah. Awak catuan. Di mah. Kelepes. Kerepek. Tapi alhamdulillah manehna ayeuna husul khotimah tah. Teu jadi acara maneh ieu goreng patut. Nah sia disaruakeun jeung ka aing goblok bisa jatuh. Ulah ngamak atuh anjing. Sia atuh. Panca di geus aing geus pada bisa di goblok. Maya teh ulah sok ngamak aing di goblok. Naon we lah acarana supaya aing sia ngamak aing. Mun sia ngamak aing berarti sia eleh. Maneh ku tarucing aing mah ku omongan goblok. Si goreng patut sia. Batur pikir resep ka sia. Aing ngapi kageleuheun tah tinggal beungeut sia teh. Tuh. Dah. Itu. Tah. Kang Dedi Kobra tah ieu nya. Halus.
halus Kang Kobra mah halus usul hotimah iya ngomong ke dia tapi bener ya tapi bener deh je ya untuk nam dipanjang eta tah eta mah adi dewek ya panjang irung raka eta mah si Dewala nah eta mah si Dewala nu tukang adi dewek gedewek di hampura syoknya keun wayahna we sasarangan sareng Dharma Raja TV sareng Wasdik Albira Entertainment moon oge nya bulan ke sugan ke Agus Cusi pada jeung ceucing emang oke cewek sok lah jenuhun bangga ya nah tah jodohan si Deddy Cobra aing sok ngalaca ka sisigon si Deddy Cobra kudu turutan kumade esok-esok ya seuh istrika kahuapan pamajikanana terus dimandian pamajikanana cara manis cara gedol manis goblok si goblok ya hancur mereka aing ngaledek sia tuh kabinda-binda amegnya ulah abak ya goblok ulah abaknya terang turutan si Deddy Cobra dileken esok-esok seuh istrika ngahuapan pamajikanana eta si Deddy Cobra kalakuanana halus jeung dewek halus jeung dewek jika barang gajul tapi nyaah ke pamajikanana dedeh nyaah ke pamajikanana ngebela digagandong tah kapana digagandongna lala jompong tun ke digandong tah Deddy Cobra teh pamajikanana saking kumaha saking nyaah kanu jadi pamajikan kudu kitu ulah cara sia heuda sia bangun ka aing we jeung ka aing we kitu ngambek ge sok kudu kumaha ya Kang Odeng aya Kang Odeng alah don ye si Odeng geus ya ieu bika ambekkeun aing ya uga panggih sok hayang pasya wae jeung aing aing aku agama Islam bulan alah aina urang tele dua nananya aing tele nyanyi Kang si Dewa bulan nyanyi yang dangdutan eta si Dewala kudu nyeri huntu cicing aing ngadengekeun we kieu anu jeri lanceuk anu lagu maha maju atuh ke aing nek nanya ke si lain nek ka mana ayeuna mah dewek kadodong sia si lain celeh dewek celeh nek balik bayangnya nek pabrik ayo nyanyi ulah Kang bisa tuh sok nek balik aja kena dayam cuma iya lah jelema iya bisa ngebodor sih malah gede enggak
Alah Gusti ampun. Bieu lanceuk dewek. Ulah? Kumaha? Dewek teh karek datang. Coba dewek hayang nyanyi biasa hantu kembalikan padaku mana bisa sak Lagu nu kieu teh geuningan Tuhan tanu kitu tolonglah hambamu Goyang lagi bro. dengerin ada dewek mah teu bisa lain ahli seni dewek mah tara bisa nyanyi ulah coba tak kemar bodas coba eta mah sok kurang poho sok poho deui eta mah alah sok cobi mar bodas aya ngajaran sora diajar tak sakieu mapai jalan satapak tan sakitu sok cobi Kang Erwin mawar podas mangga wilujeng ngadangukeun kanggo kasadayana nya hampun teu dipisuun ieu sapena sabab aya nu ditean hujan angin dordar gelap teu aya geuningan sanajan awak rancucun teu paduli ka jeuteuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju mawar bodas wali lagala suka dia moal nyakal kembang geus aya nu boga balik teh asa horea lempang ge asa ngalayan teka sawan diangan teka pikir kita dina sukan dia moal gagal kembang geus aya nu boga kami mah balik teh asa horea lempang ge asa ngalayan alah teka sawan diangan teka pikir kita dina pikiran si penyakit pikiran si aya Kang Bima haturan Kang Bima alah hatur nuhun alah ese datang alah hatur nuhun
Wira oge aya nya hatur nuhun kanyar katingali nyawer ya Bapai jalan sanapa ngajur negara sejapena sabab ayah hujan angin tordar gelap teu aya keinginan sanajan awak rancut-cut teu paduli apunten nu dipisuhun oge nya kasadayana bilih kaganengan oge kamana alok eueuh ieu teh da bingung Pak Umumudin aya alah jeung sora Bapak dewek dia aya Pak Umumudin teu acan katingal ka payun cobi pakuah teu acan katingali nyawer atuh ulah nyebat ulah atuh kasim kuring mah alah genteng-genteng ulah potongnya apunten nu dipisuhun ti pribados kitu tah moal mawaran ngeusan heula heula sakedap ngadewek mami HP we KKB ka urang dieu nya kedah paheuyeuh-heuyeuh nyaleungeun pantai-antainya tangan ceuk prepaosna silih asa silih asih kasasama jalma da dewek keur diajar sarua ngaranna atuh diajar aing teh bulungan tina kaset-kaset kikian teh ku ayana dukungan ku sabeungkeutan jeung pada urang jeung Sumedang online aya Kang Igun di Sumedang online arek nolong can katingali nyawer ya alah can katingali nyawer alah jika nama karena ukuran ya lah jang kulan pak kadieu sakedeung jang di mana pak dewek di dieu jang di tukang jang sok kadieu mohon pak atuh ke apunten bade kapenger heula sakedap di piwarangipun bapak nya ulah loba kapiguyo jang alah Gusti ampun anu maha agung kajatna Allah subhanahu wa ta'ala munguhing jalma irup di alam dunia ukur aku aja jang araya cing atuh ulah cari cing wae atuh aya sabaraha hiji deui nu lalajo jang alah Gusti ampun penting teuing jang hampura deweknya dalam minum oge keun wae teh guru dewek Kang Toto sumpena nya ngahaturkeun rebu nuhun gaya nuju laki alah Gusti ampun ieu gedenya ngan genteng-genteng ulah potong kasadayana hapunten nu dipisuhun ti pribados tabu sabaraha jang kira-kira na ieu teh ya 11:30
geus waktuna berdeweknya. Eureun hapunten dipisuhun. Ditutup dugi ka dieu we hapunten dugi ti pribados. Batu disulca tutup lawang si Gondaka. Jan Terus iya kemudian kita bilang posisi kau minta ulah di tiangan gitu. Jadi gitu. Bapak, maka tak meninggal diganti hebat jadi juga terbebas. Tamanya Malik itu ayam duaan. Duluan. Oh, banyak lah pasana euy